mitra sadaya nuju ngadawkeun dongeng nujudna Pancatunggal. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalian kamingahan. Atuh dongeng ieu mudah-mudahan tiasa jadi hiburan pangbeberapa. Para mitra sadaya dina bagian ka-40 ieu Pancatunggal sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka-38. Alhamdulillah sadinten 2 kalinya muncul dia upload barawargi enjing-enjing sareng bengi gitunya kajabi upami sasi puasa atanapi sasi Ramadan bentennya upload dan Robi. Tapi upami sanes sasi Ramadan mah tetap enjing-enjing tabu 8 sareng bengi tabu 8 bengi gitunya 2 kali upload. Upami aya dongeng 2 carios hiji-hiji para mitra, tapi upami aya sacarios bae 2-2. Jangan sadinten 2 upload gitu ya, biasa dongeng sacarios tapi 2 carios tergantung kuma program gitu dia dasarnya para mitra dongeng-dongeng di Mang Jaya official. Atur nuhun nu para Noel subscribe sareng loncengna para tos Noel ieu para mitra sadaya like-na sering ngabagikeun oge tos nyerat komentarna. Atur nuhun komentar naon bae oge mangga nyanggakeun bae tetapi serat lah di dinya bari ngetik naon ge mangga. Insyaallah ke Mang Jaya official dijadikeun bahan pertimbangan ampun mun biasa dilaksanakeun upami teu hapunten. Maka Pancatunggal karangan Kilik Sadina bagian ke-40 urang lajengkeun wilujeng ngadagukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal. Ieu dongeng karangan Kileuk Ayeuna Nincak bagian ka-40. Para mitra anu mulia, Nyi Partiwi ngadenge katerangan Aki Kalajati nyebutkeun teu boga sangu jeung jauh ka lembur. Nyi Partiwi teu nemalan omongan Aki Kalajati jadi bahan pamikiran udaria. Dina eta kecap-kecap geus kateguh yen aki-aki teh aya di tengah leuweung luang liwung sabab nyebutna ge jauh ka lembur jeung eueuh sangu. Ulah ngahuleng Nyai baik ngaleueut ka inya, ngarah teu kabulusan. Ulah asa-asa da moal naon-naon sing percaya ka Aki aman di dieu mah. Mangga Aki, Nyi Partiwi ngaragamang kana cangkir awi regot nginum cai haneut. Meningal lenyap karek sargot oge lantaran geus 3 bulan leuwih tara manggih cai haneut. Salilana nginum cai atah bae. Kunaon Nyai siga nu leuwas nginum? Panas teuing? Henteu Aki cekap. Nyi Partiwi gugup sabab teh lapisan. Parasaan manehna kanyahoan ku Aki Kalajati. Padahal mah ngalenyap teh hate beungeut mah asa teu robah. Pek sing tenang ulah hangham mata wacang caya. Da imah Aki mah aman moal aya naon-naon di imah Aki mah. Nuhun Aki abdi regreg. Bibir Nyi Partiwi nyebut regreg padahal hatena mah tah giwur loba kapaur. Can percaya kana omongan pribumi bisi aden-aden nu minarupa. Tekung silila Aki Kalajati nyodorkeun beuleum humut ditamah ku beuleum kere. Kaameu seungit matak namahan lapar. Mimiti Nyi Partiwi teu daek ngadahar tapi haben disodor-sodor ku Aki Kalajati. Nu akhirna mah didahar karasa nikmat jeung asa seger. Ari Aki teh heran sabab tadi tas hujan gede tuluy leuweung teh poe ku pabadut. Sabot kitu Aki nempo cahaya ngagebur di kaler nu nimulkeun kapanasaran. Nya disusul ku ingon-ingon Aki. Ari datang bet mawa Nyai nya kunaon bet aya di leuweung atuh. Nya sab atawa kumaha? Cek Aki Kalajati ngamimitian tumanya. Sanes Aki abdi mah teu nyasab nanging tekebat nyaritana hate asal lenyapan gegebegan asarek manggih kareuwas. Oh, baik atuh tegerkeun. Tegerkeun heula hate Aki moal wakananya. Nyi Partiwi nginum heula karasa seger jeung nikmat. Ku sakitu ge tanaga asa pulih deui tetempuan bengras deui. Teu Nyai jiga ti tadi. Lila-lila Nyi Partiwi panasaran hayang buru-buru nyaho ka pribumi. Pok nanya. Aki punten abdi teh bade tumaros dupi Aki teh saha nu saleresna. Margi abdi teh panasaran hoyong terang. Oh Nyai. Nyai teh Cang Jaya kene.
Hug atuh ku aki rek dijelaskeun sangkan hate Nyai teteg jeung cangcaya ka aki. Kieu Nyai aki teh lain setan lain siluman, lain aden-aden atawa jurig jarian. Aki teh asli manusia anak incu Adam jeung Hawa nu ngagem agama Islam. Aki teh ngahaja nyepi di dieu lain kunaon-naon, maksud hayang tiis pikir, tiis ceuli herang mata. Aki teh keur ngulik pangarti, keur nyepuh ilmu pangaweruh, namaan pangabisa. Kitu sanya nama aki teh Nyai. Tapi jenengan, aki teh saha ti mana kawit? Nyi Partiwi geus hayang nyaho kana ngaran. Sabab beuki apal kana sora bapana cengan cangcaya keneh dume asa ayana di leuweung. Ari ngaran aki teh Kalajati, asal mati Parebulung. Bapak, Nyi Partiwi ngarontok kana lahunan aki Kalajati, nyumuh bari ngagukuk ceurik atuh pugu aki Kalajati meuni olohok. Kaget nempo kalakuan semahna jeung heran bet nyebut bapa. Ai, kumaha ieu teh Nyai aya naon ieu teh? Aya naon? Bapak, ieu teh geuning Bapak abdi. Nuhun Gusti, nuhun Bapak. Abdi diparengkeun tepung. Abdi teh katalangsara, Bapak. Cek Nyi Partiwi bari cengkat talaunan, Cipanon juh maseuhan pipi. Ke geulis ke. Aki macan ngarti saha hidup teh nu sanyana. Na kunaon make katalangsara? Naon sababna los-los ka leuweung gerot, sok caritakeun heula. Angarah aki teu heran. Bapak, apan abdi teh pun Partiwi. Hah? Partiwi? Kunaon hidup teh anaki? Aki Kalajati meuni ngajenghok putrana dirangkul sarta dihujanan ku citangis. Sajongjongan mah eueuh nu nyarios teuleum kana sagara katunggaraan. Sedih ku kaya Nyi Partiwi nu batan sakitu. Sanggeus rada lila para mitra sadaya. Aki Kalajati teger deui manahna. Kitu deui Nyi Partiwi geus bisa deui ngawasa kana dirina diuk bari nyusutan Cipanon. Tapi hate ngarasa regreg sabab bisa tepung jeung nu jadi bab. Nyai, Bapak teh heran ka bina-bina. Nah make aya kajadian kieu. Kumaha ieu teh mimitina nah make los-los ka leuweung? Lalakonna mah panjang, Pak. Malah abdi teh geus bulan-bulan aya di leuweung, sangsara beurang jeung peuting. Ari beungeut abdi jadi kieu katerap kasawat nu kacidamatak sedihna. Bapak abdi teh sangsara lahir batin. Keun bae ulah aral jeung subaha. Da geus kitu kersaning Allah. Ayeuna mah geura pedar lalakona ngarah gancang ka harti ku Bapa. Kumaha ieu teh lalakona? Geus kitu mah teu loba pikir deui barabat Nyi Partiwi nyaritakeun pangalaman hirupna. Ditetek ti mimiti nepi ka danget harita, puguh we. Aki Kalajati gogodeg sabab kanyataan teh beda pisan jeung cita-cita. Masya Allah, sugan teh teu kitu anaki. Nah Surajaya betlan calinci luncat mulang. Na teu inget kana amanat. Mun kitu mah teu beunang dipercaya kalah kagoda ku jalma saliwat. Jika lain jalma ngarti, ke Nyai sing sabar heula Nyai. Aki Kalajati meuni gergeteun benduna ka Surajaya teu bisa dipercaya. Tapi hiji resi geus parat ngulik ilmu panemu. Teu kabawa ku sakaba-kaba, nafsu jeung amarah ukur ngagedu resa kedeung, akhirna padem kacewas ku kasabaran. Bapak, rupina mah nu lepat teh sanes Kang Surajaya. Nanging aya hiji jalmi nu ngahaja ngayakeun pitengah, sangkan abdi katalangsara. Margi ieu musibat datangna sabada aya 3 jalmi nu dijadikeun pagawe ku Kang Surajaya. Saha teh Nyai? Nu hiji awewe ngaranna Sutimah, 2 deui lalaki, Sawor jeung Ruhadi. Tah tingawitan aya eta jalmi rupa-rupa kajadian aneh lumangsung. Di mana asalna eta teh? Teu jelas Bapak, matak bingung ngabandunganana. Ai saur Kang Bohek mah cenah urang Cisaga putra Pamadari nu kapungkur mip kapalai ka Kang Surajaya. Tapi sabada dilawungkeun sareng ramana tetelaan teu di aku. Ih. Nah, bet kitunya. Eta mah sandiwara meureun Nyai. Ngarah niat jahatna teu katohyan, tapi keun baelana. Ulah wa kamikiran nu kitu Bapa melangkahi nepi sing katalanjuran. Eta geuning katempona ka kandungan keneh bisi tereng ngajuru urang urus heula.
Laras Bapak abdi teh menigas lungse ngajuru opat orok tapi beteung tacan kempleng. Cek Nyi Partiwi bari ngusap beteung hatena teu boleh ngarasa heran. Aki Kalajati heran para mitra sadaya. Paek reureheula atuh Bapa rek nyadiakeun ubah sangkan ngajuruna langsar. Lantaran ku Bapa ge geus kaju di ieun hidup teh kakurangan getih, kawan tu geus ngagelarkeun opat orok. Mangkalinya hareupan sakali deui sok sieun matak cilaka ieu teh. Aki Kalajati nyicikeun cai teh kana cangkir awi. Tuluy dicampuran ku sarupaning dangdauna. Anu memang meunang ngarius, sanggeus dijampean tuluy dibikeun ka Nyi Partiwi. Kalayan teu asa-asa ku Nyi Partiwi diinum. Beak sakaligus tetela, hasiatna langsung karasa asa seger kana awak. Namahan jag-jag jeung cenghar malah kanyeri gengurangan. Hidap kudu beberasi, hidap kudu disalin pakaian. Tuh parung sarung Bapa dari sakalian urang mah aya. Mangga Bapak hatur nuhun. Nyi Partiwi ganti pakaian anu rawing dituna di pojok saung rek diampihan keur pangeling-eli. Sanggeus disalin pakaian Nyi Partiwi diuk deui pahareup-hareup jeung Aki Kalajati. Malah si belange ayeuna mah asup panto ditutupkeun. Nyai, ayeuna Bapa rek nanya. Naon nu aya keneh di hidap? Susuganan aya barang pameret di Surajaya nu kabawa. Aya keneh Pak, ieu ali dua deui sareng kongkorong hiji. Abdi teh teu wani make dibungkus we diapik-apik. Jawab Nyi Partiwi bari ngabijilkeun bungkusan leutik. Nu disimpen di apik-apik berai bungkusan dibuka ditemongkeun ka Aki Kalajati. Oh ieu barangna teh. Syukur atuh mun aya keneh mah. Ngan hanya kalpisan anak hidap nu pangheulana meda teu dibere ieu ali. Sigana bakal manjing hiji sewang ieu teh. Leres Bapak ngan saurang nu teu kabere ali teh sabab abdi teu ingetkan hal ieu. Jeung Deda Sugan teh moal papisah. Keun bae nyai engke urang akalan sugan Allah ngabul. Sugan dikabul ku Allah. Ayeuna mah ieu barang simpen sing api, bisi engke aya gunana. Aki Kalajati mikeun deui kongkorong jeung ali ka Nyi Partiwi. Nuhun Pak kitu we ayeuna mah tapi abdi teh panasaran. Sababasa Kang Bohek diutus ka Parebulung Bapa teh teu kasampa. Nah kumaha mimitina pangna Bapa aya di dieu? Ari Bapa teh can parat ngulik pangarti nyai. Can putus nyipu ilmu sabab loba keneh kakurangan. Nya Bapa teh nyokot hiji putusan rek neangan tempat nu sepi sangkan eueuh gaguan. Terus lempang ka jero leuweung anu akhirna panggih di tempat ieu. Nya akhirna mah tetep tumetep di dieu geus hampir sataun meurentah. Da kumis jeung jango teh geus paranyang sarta bodas. Tamakeung boga batur nyata si belang. Malah si belang pisan nulungan ka hidep ge tah kitu nyai. Nuhun ari kitu mah Bapa nanging abdi teh panasaran. Aya taroskeun ka Bapa sabab abdi nyeri hate dituding boga kasakit kotor ku Surajaya. Pedah beungeut abdi ruksak kawas kieu. Nah kasakit naon ieu atuh Pak sanyana teh da abdi mah teu rumaos ngalampahkeun anu nista. Cek Nyi Partiwi daria pisan. Hayang nyaho kana kasakit nu karandapan. Hehehe. Nyai mah ulah leutik hate. Sabab pikeun jalma nu teu boga dosa, najan disiksa ge moal rugi. Sarta teu kudu sieun doraka asal hidap bener-bener teu ngalampahkeun nu teu bener. Teu kungsi milampah nirca. Insyaallah kasakit bakal cager deui. Aki Kalajati ngababaraha teh Nyi Partiwi. Nanging abdi mah hayang nyaho kasakit naon ngaranna. Eta mah kasakit jeunan manusia. Engke ge bakal balik ka nu nyieuna. Ngan Bapa hayang nyaho anak saha si Suti mah teh sanyana jeung murid saha jeung naon maksudna cenah. Luka abdi kitu tiasa neguh Pak. Keun bae engke ge kapanggih ku Bapa. Ayeuna mah geura sare heula bising hidep capek. Isukan pabeberang urang ngobrol jeung Bapa sabab loba keneh perkara nu perlu dikanyahokeun ku hidep. Mangga Bapa da nya abdi ge lungse. Hayang reureuh anu tenang. Oh paek ai sare kainya Bapa moal sare nepi ka isu. Rek nyieun piubareun hidep sangkan beungeut pulih deui ka asal. Cek Aki Kalajati nunjuk kana bale-bale terus ngaleos rek abdas ka pancuran. Nyi Partiwi para mitra teu panjang mikir manehna ngagoler tumaninah naker. Teu loba kasieun jeung kahariwang reupereum dibarengan ku babacaan dina jero hate atuh teu karasa sare tibra meni ngagebra. Para mitra anu mulia,
Ari Aki Kalajati sanggeus abdas terus ngalakonan salat sunat 2 rakaat. Geus kitu wiridana dapi tuduh tinu kawasa, hayang meunang kapastian nu jelas. Na kudu kumaha ngubaranana sarta naon anu jadi sababna. Harita Aki Kalajati menekung kayang agung, munajat kanu maha kawasa, husu jeung dibarengan ku hate ikhlas. Atuh tepi kapoho kana kaayaan diri pribadi, bakat ku panteng kanu kawasa. Dina kaayaan antara sare jeung nyaring Aki Kalajati ebreh ningali hiji awewe nu mawa kedok hideung. Digoneng ku dua lalaki sarta beungeutna harideung. Luhureunana ngalangkang hiji aki-aki nu geus bongkok. Barang sidik kana kaayaan kitu Aki Kalajati ngorejat hudang bari istighfar. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Robi. Nah bener teh. Si Jamrong paingan atuh telenges jeung jahil kaniaya. Sabab si eta mah geus kasohor ti bareto, geus kakocap ti baheula. Jalma tukang sirik pidik jahil kaniaya. Badegong jeung taya ras-rasan. Nah, bet diparengkeun keuna ka anak aing. Kitu cek Aki Kalajati bari tulus musab rarai. Manahna jadi tagiwur getih ngorana ngagolak deui sabab musuh kabuyutanana tembong dina ciptaanana meretana ka anjeunna. Yen Nyi Partiwi teh dijailan ku si Jamrong. Satuluina Aki Kalajati mujasmedi musirkeun rasa jeung pikiran. Hayang menang ilapat nu leuwih jelas. Naha nu telenges teh Nyi Partiwi teh bener-bener ku si Jamrong atawa lain. Doa Aki Kalajati dikabul ku Allah. Sabab harita kene ebreh nemongan siga datang jirimna asli. Nemongkeun beungeut ka Aki Kalajati. Hiji aki-aki nu geus bongkok nu kumisna katut jangotna geus bodas lir kapas. Les rupa aki-aki leungit breh aya di nu nemongan. Jukut palias jeung enog puyuh. Aki Kalajati unggut-unggutan manahna lugina. Sabab piduana dikabul ku Allah menang ilapat nu sakitu jentrena. Alhamdulillah. Nuhun Gusti. Jelas ayeuna masih Jamrong nu ngawariskeun ilmu jahat. Keun si anak incuna moal diantep sia ku aing rek diwaras sina karasaeun. Kitu gerentes manah Aki Kalajati. Jung nangtung tuluy kaluar ti saung ret kaluhur poe ku daun anu kanel. Tuluy ngawejang aji panarawangan breh kaayaan langit anu ceudeum temong. Tina sela-sela gunung mega hideung temong bentang pating carelak di jomantara. Peuting keneh sigana meujeunna sare heula. Pok nasup deui ka jero saung ngagoler dina kai golonongan paranti diuk reup kulem. Kocapkeun isukna Aki Kalajati jeung Nyi Partiwi geus harudang malah mah geus ngalakonan salat subuh. Tuluy mireun seuneu karasa hawa haneut teu matak ngahod-hod teuing. Nyi Partiwi isuk keneh geus ngadaharan beuleum kere. Kawas nu mamayu hudang gering ku Aki Kalajati dipangmeuleumkeun. Malah ngahaja meuleumna ge buah meunang buah salinten minangka sangu. Bari siduru Aki Kalajati ngajak ngobrol ka anakna. Nyai, bapa derek tumanya ari di Imah Surajaya teh aya awewe nu buukna gali. Matana cureulek, irungna bangir, dedegan sarua jeung hidep. Mun ngomong teuregeus aya nu kitu? Aya Pak, apane tanu ngaran Sutima? Syukur jelas mun ilap kitu mah. Ilapa teh teu bohong. Nah kumaha Bapak, sareng aya naon? Nyi Partiwi heraneun. Ke urang terangkeun. Ayeuna bapa rek nanya deui, di Imah Surajaya dua lalaki nu beda jeung batur, nu hiji awakna jangkung badag, sepirna babalingbingan. Kulitna hideung, matana sipit, buukna galing jeung hideng beles. Nu hiji deui awakna sahanapeun nu tadi, buukna jocong panon bolotot. Beungeut pikasieun, budi amprotan, matana rada teleng, cik aya jalma kitu. Aya Pak, eta teh Pansi Sawor seung Ruhadi. Masih keneh dulu Resi Sutiman, aya naon Bapak? Nyi Partiwi beuki panasaran. Kelana. Hayang ngakurkeun heula ilapat jeung beja ti hidep. Aya hiji deui eta tilu jalma diungkulan ku hiji aki-aki nu geus bongkok, beungeutna karadak. Kumis jeung janggot geus bodas, matana sipit, irungna rada bengkok. Aya aki-aki kitu eueuh? Teu aya Pak. Eta mah teu naon-naon, da geus kaharti ku bapa oge. Ngan ayeuna mah jadi jelas yen ilapat teh teu nyalahan. Peuting tadi bapa tas mujasmedi menekung kayang agung. Munajat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Men tapi tuduh nu pasti ngeunaan musibat nu tumiba ka hidep.
nya akhirna temong jalma-jalma nu geus disebutan bieu. Jadi bapa boga hiji putusan yen nu jailkan yaya teh jalma nu tadi dah kitu nyai. Cek Aki Kalajati dari apisan nyariosna. Siga nu pasti bangun geus yakinaker. Pami kitu mah luyu sareng sangkian abdi, Pak. Nanging kumaha maksad bapa ayeuna naon perjogina mikiran tilu jalmi. Sawios da abdi mah teu hayang males pati moarek ngayakeun balitungan. Pokona mah asal kasakit abdi we cager deui. Ih halus, tapi pikiran teh nyai halus pisan. Memang kitu harapan bapa oge, tapi ke heula. Bapa can rengse nyarita sabab hiji hal anu kudu kanyahoan ku hidup. Hal ieu teh aya patula patalina jeung kasakit nu karandapan ku hidup. Aya oge patula patalina jeung lalakon bapa nu geus kaliwat. Nu matak hidup perlu nyaho. Aki Kalajati leuwih daria lantaran geus waktuna pikeun medar hiji riwayat. Ngeunaan lalakon Aki Kalajati mangsa keur ngora. Upami kitu mah mangga atuh geura saurkeun aku kumaha, Pak. Kieu nyai. Ai jalma jahat nu geus hianat jeung mitenah ka diri hidup teh taya deui iwa titiluan. Nyatana si Sutima jeung Sawor katutru hadi. Eta tilu jalma didalangan ku hiji aki-aki nu geus bongko. Sabab eta teh nu jadi guruna. Bapa wawuh pisan ka eta aki-aki sabab keur ngora musuh gerot bapa. Tah kulantaran kitu bapa ngarasa perlu pikeun nguruskeun hal ieu. Sabab lamun diantep lalampahan si Sutimah bakal tepa kanu sejen. Bakal loba jalma nu jailkan yaya. Komo lamun elmuna geus tepa kanu sejen mah bakal leuwih bahaya keur balaria. Sabab elmuna ilmu goreng nu matak cilaka jeung nyilakakeun. Kitu nah atuh aki saha aki teh, Pak. Cek si Sutimah mah aki wanara cenah. Memang manehna ge ngakukeun anak hiji aki-aki asal ti pagunungan. Nyi Partiwi inget kana waktu nu geus kaliwat dina mangsa narima pagawe anyar teh. Bisa jadi ngaranna mah wanara, pasti da oge ngalani ngaran. Da keur ngorana mah ngaranna teh si Jamro. Bapa moal poho ka manehna sabab musuh gerot ti baheula. Nu kungsi tarung saminggu lilana. Eta jalma kabur kaleuweung teu aya deui bejana. Malah mah nya manehna pisan nu dipikari wangku bapa oge sabab mun manehna asup deui ka lembur bakal ngagujrudkeun balarea. Lantaran elmuna ilmu jahat. Tah ayeuna eta ilmu jahat geus mimiti asup ka lembur dibawa ku muridna nu ngaran si Sutima. Jeung diparengkeun pisan mangsa nu kahiji teh bet hidup. Keuna kakeunaan ku werjit alias baruang muka cida jahatna. Cek Aki Kalajati tegasna keur sabab jengkel ku kalakuan jelema jahat. Janten kitu abdi teh keuna ku werjitnya, Pak. Teu salah, hidup teh di baruang ku eta awewe. Sabab geus dirarancang ti angalna. Hayang ngarebut Surajaya ti hidup. Untung hidup teh teu di ala nyawa oge. Bisa keneh ku melenang di alam dunya sarta bisa tepung jeung bapa. Kasakit nu karanapan ku hidup. Lain kasakit kotor, lain doraka, lain hukum karma, tapi kasakit jeuna jalma. Bapak, abdi teh kaluman geus hayang geura cager kumaha atuh carana sareng naon piubareunana. Nyi Partiwi geus hayang geura cager sabab kaluman ku panyakit anu geus bulan-bulan lilana.
carita anu jadi anakna Aki Kalajati tuluy nyarita deui. Nu mata penting tadi aki teh menang ilapat keur ubarna. Eta beungeut kudu diubaran ku Jukut Palias jeung Nog Puju, makena dibalurkeun kana beungeut, insyaallah waras waluya acara sasari. Aki Kalajati ngajelaskeun piubareun Nyi Partiwi. Nuhun atuh Pak iraha bade ngubaran abdi. Ke urang paratkeun heula ngobrol. Sabab aya keneh nu can diterangkeun ka hidep nu kudu dikanyahokeun di ayeuna. Perkawis naon Pak? Nyi Partiwi beuki teu sabar. Hari hidep teh masih keneh sah jadi pamajikan Surajaya. Sabab can dirakragan talak karek diusir wungkul. Tah kulantaran kitu hidep kudu boga rencana jeung tujuan. Kudu bisa ngabela hak jeung kawajiban. Lain kudu manyangkeun papaseaan, tapi kudu sanggup ngabasmi kajahatan. Sarta kudu sanggup nulungan anu kasiksa alatan ngalakon hidep. Contona mawiwit mus dicaritakeun ku hidep. Eta hiji korban akibat tina katelengesan si Sutima. Ieu ge kudu jadi bahan pertimbangan. Kahartos pami kitu mananging kumaha atuh Pak? Nah make nanyakeun ka Bapa. Puguh Bapa terek nanya ka hidep. Nanaon rencana hidep keur kahareupna. Kudu boga rencana hirup mah ulah nganalkeun kumaha engke. Tapi kudu engke kumaha terus pikiran jeung rarancang ti ayeuna. Cek Aki Kalajati kalah malik nanya kawas nu hayang nguji kana pamadegan Nyi Partiwi. Bapak abdi teh geus wareg nanangan katunggaraan asa geus teu aya harepan kana ngayakeun itu jeung ieu. Asa salamet we diri abdi mah geus untung. Salah atuh ari kitu mah Nyai. Hartina teu nyaah katurunan. Sing inget hidep teh boga anak nu kudu dibelaan jeung dijaga kasalametanana. Tah ditarekahan sabisa-bisa sanggan hirupna ulah sangsara cara urang. Apaan agama ge diajarkeun ku agama ge. Yen urang teu meunang ningalkeun turunan. Atuh cenah turunan anu lemah. Ai turunan di dieu. Turunan anu lemah kudu ningalkeun turunan nu kuat jeung bagja. Jadi urang teh ulah ningalkeun turunan anu lemah. Lemah jeung kuat di dieu, lemah ambahan lega ambahanana. Jembar pihartieunana anu ngandung harti kuat lahir jeung batin, kuat pamikir, kuat jiwa, kuat jasmani sarta cukup hartana. Pan kitu parentah Allah ge nacan kaharti ku hidep. Kahartos Pak nanging kedah kumaha? Hidep teh boga kawajiban pikeun berjuang satekah pola, pikeun ngajaga nu jadi anak, sangkan jadi jalma nu bagja lahir batin. Hidep kudu ngatur rencana narek kumaha, nah naon nu dijalankeun, nah naon nu jadi udagan. Tak ieu kudu jelas ti ayeuna ngarah Bapa puguh ngajejeukeunana. Nyi Partiwi ngahulang ngapi pikiran can mampuh pikeun mikiran hal eta. Sabab katunggaraan lahir jeung batin kacida bangetna, nu akibatna ngurangan kana sumanget hirup siga anu beak harepan. Ai. Nah kalah ka ngahulang. Eueuh kahayang atawa kumaha? Narido mun anak hidep katalangsara siga indungna. Rek dibere jalan kahirupan anu wajar atawa moal? Cek Aki Kalajati bari mencerong. Bapak katunggaraan sareng kasangsaraan memang tos karaos ku abdi. Kantos we moal diwariskeun ka anak kasangsaraan mah abdi oge hoyong gaduh anak nu tinemu bagja lahir batin. Tah pikeun ngahontal eta kahayang diperlukeun akal tareka. Dibutuhkeun cara-cara nu pasti pikeun ngahontalna cik rek kumaha rencana hidep. Bari ngurus budak nu leres-leres sangkan bisa ngabela indung jeung diri pribadi. Kanggo ngawarah namah nyangakeun we ka Bapa. Na kedah kumaha eta mah Bapa langkung uninga. Cek Nyi Partiwi seren sumeren ka Aki Kalajati nu geus legok tapak genteng kade. Tah hari kitu mah puguh atuh syukur atuh Nyai Bapa moal kagok dina ngajalankeunana. Sabab Bapa geus boga rencana yen anak hidep rek diwarah kana rupa-rupa pangabisa, rek dicitak dijieun hiji pamuda nu gagah jeung jujur sarta pinuh ku rasa tanggung jawab. Bapa asa boga hutang sabab can hasil ngabasmi jalma jahat.
Can laksana mareman ilmu jahat. Nu dipake ku sawatara jalma malah kalah nerekab ngalobaan sarta geus turun kanu ngarora. Nu ngandung harti perjuangan Bapak balik deui ka tukang. Bapak geus kolot tapi cita-cita moal leungit tetep hayang ngabasmi anu jahat jeung sasar lampah. Pikeun ngalaksanakeun eta cita-cita, Bapak rek ngawakilkeun ka incu nyatana ka anak hidup pisan. Kitu tujuan Bapak teh nyai. Kumaha ka harti? Kartos pisan pananging saha nu bade dibasmi teh. Nya musuh Bapak, musuh balarea, musuh bener nyatana jalma jahat, jalma talenges, jalma nu teu boga rasa kamanusaan. Eta teh ayeuna geus nyata sarta pagawean jahatna geus karasa ku hidup. Ari nu jadi ulon-ulon pangacau nu ngaran si Jamrong, nu pakokolot ngalani maneh jadi aki wanara. Ta eta nu bakal dibasmi ku Bapa teh kaasup murid-muridna nu geus aya di lemur Cipelang jadi pagawe Surajaya. Carana tang tue butuh waktu nu cukup sabab anak hidup kudu cukup umur, kudu masagi heula ilmu, kudu kuat lahir batin. Nyi Partiwi ngahuleng manehna inget ka anak-anak nu can kanyahoan nasibna. Sabab nu opat geus puguh papisah teu bisa diarep-arep, da puguh teuing ka mana losna. Ningali Nyi Partiwi ngahuleng aki kalajati tuluy nyarita deui. Kunaon kalah ka ngahuleng nyai? Abdi teh inget ka nu geus eueuh, inget ka anak nu opat. Ayeuna Bapa aya maksud kituna mana nu bade diwarah ku Bapa? Har. Apa nyai teh ka kandungan keneh? Tang tue ngadaguan nu baris medal. Ta eta nu baris diwarah ku Bapa teh. Cek aki kalajati dari anak ker kituna bari nunjuk kana beuteung Nyi Partiwi. Duh, Bapa abdi macang caya na ieu teh ayaan keneh jabang bayi atawa henteu. Sabab anak abdi geus lahir opat, na bisa ngajuru keneh abdi teh Bapa. Ih, hari nyai. Hari Allah mah maha kawasa nyai. Boro-boro nyieun orok kemar 5, najan kemar 7 ge bisa. Nah, make mikiran hal eta, keun bae ulah cangcaya. Anggur mah muji syukur ka Allah sabab hidup dibere kakuatan anu pohara. Unggul tinu sejen. Sabab lamun ningang di jalma saliwat mah buat teuing geus kumaha. Boro-boro ngalahirkeun di tengah leuweung kakara jauh jeung salaki ge sok loba nu ceurik balilihan. Sedengkeun hidup mah estu tabah, sabar jeung tawakal, sarta boga kakuatan awak nu bisa diandalkeun. Batur mah buat teuing geus namru di leuweung. Nuhun Bapa dalares tetapi aduh nyeri Pak. Nyi Partiwi nguliat bari muringis beuteungna karasa ngusia sigarek ngajuru deui. Sabab nu geus-geus ge kitu karasana. Kunaon nyai? Naon nu karasa? Aki kalajati reuwaseun. Iya Bapa beuteung usia nyeri. Wah, moal salah deui. Si Utun rek gelar kadunya. Pindah kana bangku ka Desi Ngajati. Nyi Partiwi pindah para mitra sadaya dibeyeng ku aki kalajati.
Diuk mernah dina bangku aki kalajati sasaegian nu saaya-aya. Teu gugup atawa gempeur bubuhan sepuh nu geus loba pangalaman. Akhirna Nyi Partiwi nyaan ngalahirkeun deui orok lalaki. Salamet jeung lancar taya halangan harungan. Nyi Partiwi jeung orokna dipiara ku aki kalajati. Orok ceurik gogoakan Nyi Partiwi nyarane bari neuteup anakna kana anu kakara gubrag. Tetela budak teh sarimbag pisan jeung nu lahir kamari. Eueuh nu dipikeun sasieur. Tetela kemar 5 ngajuru teh nu Gusti geuning salamet abdi. Bisa ngagelarkeun 5 orok ka alam rami. Cek Nyi Partiwi bari tuluy peureum ngararasakeun kacape ulut bieu ngalahirkeun. Aki kalajati pak-pik-pak para wargi sadaya sorangan popola. Nyadiakeun cai haneut, nyadiakeun dahareun keur nu hudang ngajuru. Najan sifatna lalaki tapi aki kalajati bisa ngurus orok kalayan apik jeung taliti. Orok rengse dimandian dibuntel ku lamak bersih, disarekeun gigireun indungna nu geus bersih. Alhamdulillah. Harapan bapa teh laksana, Nyai boga incu nu baris narima warisan ilmu ti akina. Hidup kudu muji syukur anak king ari sabab geus disalametkeun ku Allah. Sarta dibere kagumiraan nu sakieu gedena. Lamun teu aya anak nu nyesa, tangtu hidup teu bakal nalangsa. Laras bapa abdi teh bungah nu taya papadana. Anak nu leungit asa kagantian sabab sarupana sarua. Gedena sarua malah sarua lalaki. Jeung kasep. Abdi muji syukur ka Yang Agung mulang tarima ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Tah bener. Kudu kitu Nyai ngaraha teh leuwih tentrem. Keun bae nu geus leupas tina cangkingan urang mah ulah dipikiran. Doakeun ku hidup sangkan eta budak salamek jeung gede milik. Bisa hirup wajar sakumaha nu diharapkeun ku urang. Awal akhir ge bisa riung mungpulung, muga-muga ali nu dibahankeun sing jadi ciri. Cek aki kalajati ngababaraha teh Partiwi. Tapi kalah kajadi inget kana katunggaraan anu geus kaliwat. Sabab anak nu pangheulana lahir mah teu dibahanan ali sabab teu kapikir ti tadina. Bapak, nu lahir ti heula mah teu kungsi dibahanan. Ali aya keneh di dieu kumaha atuh bapana aya harapan kapimilik deui. Kumaha carana sangkan ali bisa tepi ka manehna? Keun urang akalan. Susuganan Allah marengkeun. Cing ka dieu ali urang ilikan ku bapa. Di ditu Papa dibungkus ku lamak bodas nyelap dina tihang. Nyi Partiwi nunjuk kana pojok saung di dinya aya sabung bungkusan nu nyelap. Nah, gagabah teuing tutunaan teh kumaha mun leungit. Aki kalajati ngojengkang nyokot bungkusan tuluy dibuka, breh ali 2 siki ditamah kongkorong hiji, mung hanya kalah para mitra waktosna kabujang sehep. Mangga atuh para wargi sadaya, dugi ka dieu heula para wargi carios nyambung judulna nyaeta Pancatunggal karangan Ki Leuksa dina bagian ka-40. Mangga para mitra wilujeng kantun bae permios.